Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina danget ieu simkuring sejak medar carita anu judulna Sasakala Pamanukan. Sumangga nyanggakeun wilujeng ngadangukeun. Zaman baheula di daerah basisir kaler Pulau Jawa aya karajaan anu katelahna Karajaan Pilang Sari. Kahirupan rahayatna henteu ari lubak libuk mah, tapi cukup. Henteu kakurangan we. Jeung deui tara kadaenge aya baramaen anu ngider kawas kiwari di Karajaan Pilang Sari mah. Nyirikeun rahayatna getol digarawe. Boh patanina, boh pamayangna. Kabeneran tanahna lendo. Jeung basisir kaler mah loba laukna deui. Karajaan Pilang Sari boga raja anu wicaksana jeung pinter ngolah nagara. Raja Pilang Sari kagungan kembang nagara anu ngan hiji-hijina keur mangkak rumaja nyaeta Milang Sari. Milang Sari katelah kagelisanana ku saeusi nagara. Malah mah kagelisanana teh sumebar ka nagara-nagara tatangga. Kagelisan Milang Sari jadi sabiwir hiji. Loba anu penasaran siga kumaha ari Milang Sari teh. Rabul ti suklakna ti siklukna hayang nyaho rupa kembang nagara Pilang Sari. Anu geus nejo rupana baralik ka nagarana bari jeung nunda katineng dibarung ku pangharepan kauntun tipung katambang beas ngapi milik Milang Sari. Di harita rabul ka nagara Pilang Sari anu rek ngalamar. Nu hayang dipulung minantu kitu deui anu ngajak bebesanan. Anu daratan taya nu lengoh. Kabeh angkaribung ku babawaan keur pameuli hate Milang Sari. Nu daratang beuki loba. Aya anak raja, anak sudagar beunghar, anak bangsawan, malah aya anu rek ngajenengkeun jadi ratu kadua. Oke, alias dicandung. Raja bingung liwat saking. Nu hiji can dijawab, geus jebul deui nu hayang jadi minantu. Nu hayang jadi minantu can ditanya-tanya acan geus torojol anu ngajak bebesanan. Beuki lila kabingung raja beuki nambahan. Antukna raja ngangkir patih jeung anakna Milang Sari. Mamang bet jadi kieu geuning kumaha pipetaeun urang. Lamun seug hiji dipilih nu sejena pasti arambekeun. Moal burung dirempug nagara urang teh. Ceuk rarasaan mah urang moal sanggup
ngayonanana. Da manis sakitu lobana. Mamang cing bere bong bolongan sugan aya jalan anu hade. Yungjunan moal ngalangkungan mamang mah nanging upami disihunkeun ka mandang mah mangga teh teuing. Kumaha upami diayakeun sayembara? Walon pati. Raja ngahulang. Dipikir-pikir mah alus oge mun diayakeun sayembara. Anu daratang kabeh boga kasempetan anu sarua. Tah ayeuna ama rek nanya ka Nyai Putri. Kumaha kira-kirana? Duh ama, abdi mah mangga wae. Kumaha sayana saura ama. Tembah Milangsari. Tah geuning kitu mamang. Raja ngahulang sajong-jongan. Pok nyarita deui. Ayeuna mah pangbejakeun kakabehanana. Sing saha anu kapilih manuk anu dibawana eta pisalakieun Milangsari. Ayeuna mah sina baralik deui. Teangan manuk anu alus saloba-lobana. Bere waktu saminggu. Engke kumpul deui di alun-alun nagara. Raja mere parentah kapatihna. Saminggu ti harita di alun-alun nagara Pilangsari geus pinuh ku kurung manuk, malah tepi ka pendopo sagala. Eusina rupa manuk ti mimiti anu leutik nepi ka gede saperti hingki. Sakumaha anu geus ditangtukeun, raja jeung Milangsari kaluar ti karaton muru ka alun-alun diiringkeun ku para pangagung nagara rek milih manuk anu dipikaresep ku Milangsari. Tinu mimiti diilikan terus nepi ka tengah diteuteup. Akhirna nepi ka tungtung disidik-sidik. Milangsari malikan deui ningalian nyidik-nyidik mana manuk anu dipikaresep ku manehna. Nepi katilu balikan Milangsari masih keneh bingung. Nu milu sayembara beuki tegenah cicing. Sieun teu kapilih. Antukna Milangsari nyarita yen manuk anu sakitu lobana teh taya nu kapilih. Nu milu sayembara ngamuk asa diulinkeun nagara Pilangsari diburak bari. Milangsari diseseret disedekeun. Tempat sayembara paalus-alus manuk kiwari nelah pamanukan. Tempat nyedekeun Putri Milangsari kiwari jadi kampung padang. Ari karajaan Pilangsari taya tapakna ngan karingaran kampung Pilangsari. Nurutkeun Babad Sumedang
sajaman jeung Karajaan Sumedang di basisir kaler Pulau Jawa teh aya karajaan, katelahna Karajaan Pamanukan jeung Karajaan Ciasem. Wallahu alam. Cag, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.